Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Duriat di luhur ombak bagian katilu. Ieu anu nganggitna Bapa Entang Sumarna. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Be ari kumaha neanganana da di tengah laut di ayana ge ngambang meureun kudu jeung kapal-kapalna kapan kerem ngaranna oge sauramana. Lantaran harita teh ibu ramana pada sarumping sanaos tebih ti pamengpeuk Garut barang ngadangu wartos yen Neng Herni sareng ramana kerem jeung kapal-kapalna di laut mah ting gararutuk sumping. Sumohon manawi wae kitu oge atuh ama, manawi aya milik abdi tiasa mulasara salaki sareng anak. Ibu Sulaiha kacida panasaranana nangis taya eureuna nepi ka daratang tatanggana ngaradon ngarareunahkeun nu kapapatenan. Harita nu daratang teh Abah Arma Mang Kanjum tuluy lanceuk pada baru bujangan nyaeta Anda jeung Ondi geus matuh unggal peuting ti barang kajadian kitu teh sok arunggah. Geuning tamu sarumping mangga calik. Ibu Rama Sulaiha ngabagiakeun tatanggana. Mangga meuni rae ngamanggakeun bari arasup ka jero. Kumaha geuning? Ibuna teh nangis wae mamawangsa naros ka eyang Neng Herni. Sumohon eta teh mama teu kengeng dibeberah keukeuh cerik berang peuting ari dicegah sieun matak jadi panyakit kana awakna. Walar mama arga nyaeta Rama Ibu Sulaiha. Ari dina palih dinyana mah moal henteu sedihun dikantun ku caroge sarta putrana sakaligus sapertos nu disambar heulang nya teu ngabibisani kange abdi mah walon mama wangsa. Mamanawian kasadayana nu sarumping aya sih Citresna kalayan kersa mangmilariankeun ka laut Supitan Sunda. Ibu teh panasaran hoyong ka pulasara layonna. Ibu Sulaiha jol-jol celongkeung beri rambai Cisoca estu matak pikawatireun saha nu teu rek kaedanan kudu jadi anak tur keur mejehna rumaja putri kawuwuh sakaligus sareng carogena. Tah upami kitu masawios ku abdi we margi abdi sering ngalangkung ka Supitan Sunda kawantos abdi mah jarambah Anda jol-jol nyanggupan. Tah geuning nuhun ujang keun perkawis ongkos-ongkos mah ku ibu ditanggal susuganan kapendak mayit-mayitna atuh nuhun-nuhun oge kapendak saralamet meureun ibu kacida bungahna malah rek turun kecap saha nu manggihan dina kaayaan salamet moal teu diangken anak ku ibu teh teu aya pamenganana sanaos kajodokeun oge. Ibu Sulaiha bakat ku kaedanan kuno jadi putra nepi karagrag ucapan kitu sagala ari eyang Neng Herni. Iwati gogodeg ngadangu kitu teh lantaran dimohalkeun pisan bisa kapanggih. Ari ulah kitu pipikiran teh ieu mah cilaka di tengah laut ceuk ama oge tadi kudu sadar suruh mama arga ka Ibu Sulaiha bari netep. Taya pamenganana mamanawian ieu mah mengpeng aya nu kersa mapai-mapai. Ibu Sulaiha keukeuh hayang dipapaikeun ka mana wae asal aya nu daekeun moal burung dibiayaan. Eta kira-kirana Anda teh sanggup? Mama wangsa nanya ka anakna bari netep. Nya bade nyobi-nyobi wae menawi kapendak menggahing nu sok kacarioskeun seueur nu kabantingkeun ka daratan. Tah ieu oge manawi anjeunna dina sawaktos cilaka kabantingkeun ka hiji daratan margi di Selat Sunda teh aya hiji pulo nu eusina mung sakadar gunung kasebatna Gunung Rakata kitu ceuk penerangan ti Anda mah sabab manehna mindeng nyorang lautan sarta mindeng nempon nu kabantingkeun ombak ka hiji daratan. Teu aya halanganana atuh arinya mah hideap daek
sugan kapendak raratan hawatos ka Neng nu jadi ibuna. Mudah-mudahan boh ramana boh putrana tiasa kapendak ku hidup mama wangsa mah ngidinan ka anakna malah kacida atau heunana. Kumaha Ridho encep di piwarang milarian mama arga nyarios bari marah mai. Kangge abdi mah sumangga kalintang Ridhona malih mah saha deui nu kedah bumela iwalti abdi tatangga ibu nu pangcaketna tembal anda seri sarta melongkap mama arga. Nuhun atuh ari aya sih Citresna manah encep mama ngadoakeun mugi-mugi sing hasil eta dina teh hasilna ulah jadi emutan encep tos puguh teh aya mah enggal mulih deui sur eyang Neng Herni nyaeta mama arga. Sumuhun teh aya sanes mung pidoana teh sepuh-sepuh kitu deui abdi teh tambih keung bade sareng pun adi wae kumaha daek di anda nanya ka adina nyaeta Andi. Taya pamenganana mangga abdi bade ngiring iraha kang miosna kumaha di piwarangna wae tembal anda. Jadi hidup terek duaan memawangsa nanya ka anak-anakna. Sumuhun supados teu keung mama tembalna bari melongka mama wangsa. Nya bener kitu ari kasebut babarengan jeung dulur mah kudu bisa pahoyok-hoyok leungeun silih pun tangan akal jeung pamanggih. Dina cilaka salah saurang meureun silih belaan mamawangsa kacida satujueunana. Ari mama mah teu langkung encep duaan bade iraha-iraha oge mangga sur mama angga bari melongka anda jeung ka Andi. Rupina dinten enjing supados ulah lami teuing bade kapendak henteuna mah panginten tiasa enggal mulih deui. Pamedagan abdi mah hoyong isukan supados salese jang anda sareng jang Ondi ku ibu diandung pangestu mugi enggal-enggal hasil eta mah etang-etang nurutan dongeng baheula sing saha nu tiasa mendakan mayitna bosi nyai kitu deui layon nu jadi bapana ku ibu dipaparin hadiah sareng sing saha anu tiasa mendakan kalayan kaleresan hirup keneh ku ibu bakal dijodohkeun numawi ayeuna kuduaan we pilarian saha we nu hasil mah malih teu kanu mendakna perkawis hadiah mangrupi barang sareng artos mah tangtos ku ibu disamikeun da sami-sami pada arangkat tah ieu kangge ongkos perjalanan sareng kangge barang tuang ke ku ibu dipaparin 50.000 sakieu oge manawi cekap duaaneun ibu Neng Herni gabro mere duit 50.000 dasar loba duitna teu ngarasa lebar mere sakitu mah. Atuh nuhun mugi diandung pangestuna sing hasil nu dimaksad ku ibu tembal anda bari ngadaregdeg ningali numpukna duit di hareupeunana kop dicokot bari ngalapara bus kana jero baju ka mejana teu disakuanda loba teuing. Telami ngadohos abdi teh bu bade beberes heula kangge enjing mios ka ditu Andi pamitan jeung anda. Mangga ujang didoakeun ku ibu sing hasil. Kitu deui mama oge nyanggakeun pidoana sing diparengkeun ku nu kawasa. Mama arga mairan ka sararea. Sami-sami atuh nu dikantun mugi dipaparin Rahman kawilujengan. Abdi bade milari bapak sareng Neng mugi tiasa kahasilan. Solongkrong anda jeung Ondi sasalaman ka Ibu Sulaiha ka mama arga sarta ka saderek Neng Herni nu karumpul didinya sadayana pada ngawilujengkeun kanu rek mapai-mapai Neng Herni katutramana. Anda jeung Ondi gancang baralik rek beberes pikeun babawaan poe isuk jabati maranehna ngaharepkeun hadiah gede teh babakuna mah ngaharepkeun jadi mantu Ibu Sulaiha lantarana sakabeh tetangga moal birek kana kagerisan Neng Herni mah. Kocapkeun pamirsa isukna pasusubuh anda jeung Ondi arindit muru kareta api cepat ka Jakarta nu 3:30
Dina kareta api manehna toleh ngobrol nyaritakeun pangalamanana dina waktu balayar. Ari pamanggih ondi kumaha carana neangan yang Herni teh? Tanya anda ka adina. Duh ka atuh kumaha akang we da abdi mah can aya pengalaman nyorang laut. Nya can aya pengalaman ondi mah keun kumaha akang we perkara hadiah mah sarua. Lamun teh mah kabeneran kapanghirup keneh meureun bakal kajodokeun ulah sirik mun kajodokeun ku akang. Moal akang pira ku abdi sirik bade kajodokeun ka akang panginten abdi ngiring bingah tembalna. Kieu geura datang ka Merak pasti urang teh tabuh genep sore atawa mun cepet mah karetana tabuh 5 ge datang. Di Merak urang nyewa parahu nu rada gede alasanna mah keur ngalalauk. Moal sabaraha hargana nyewa parahu sanajan 2 peuting oge paling-paling sapoe sapeuting 400 perak. Ceuk anda harewasan sieun kadenge ku batur. Nah, loba sewaan parahu di ditu teh Kang? Tanya ondi bari olohok. Atuh puguh wae loba mah malah disadiaan pikeun sewaan. Urang ditu mah pada baroga parahu malah aya nu puluhan. Lantaran ari urang basisir mah di mana loba parahuna eta jelema beunghar. Tembal anda bari ngelola kana jandela ari pikeun ondi mah bati olohok wae da bejana ge kakara. Teu kacaritakeun waktu di jalana kareta api terus nyewuk satatarik pubuhan kasebut kareta kilat Bandung Jakarta. Wah tiba heula ge tos aya nya pamirsa kareta kilat ning ieu. Ayeuna mah wus. Setengah 7 isuk-isuk oge geus nepi ka Jakarta. Anda jeung ondi tarurun serta terus ka peron rek buru-buru meuli deui karcis keur ka Serang terus ka Merak. Kabeneran harita geus ngajual karcis jurusan Serang sabab harita geus nyampak nu bakal berangkat tabuh 8 ka Serangkeun. Kabeneran di urang moal kesel ngadagoan tabuh 8 kareta berangkat tabuh 12 nepi ka Serang. Sambung deui ka Merak anu pidatanganna kira tabuh 3 berang keneh bisa indit bada magrib ke tengah laut. Urang berang keneh we atuh kana parahu teh ulah bada magrib. Tembal ondi bari melong. Ih atuh mun indit berang keneh ke tengah laut mah moal kabantu ku angin tapi mun ti peuting mah tang tu kabantu sabab angin ti darat nyeuweuh ka laut. Oh gitu kutan teh abdi mata acan ngartos. Ondi segala kaget bubuhan can lampar. Teu lila maranehna naik di kareta nu kaserangkeun. Panumpang-panumpang kaserang loba pisan ti beos keneh can ditambah di stasiun Angde jeung Tanah Abang paling loba nu naek. Tepat tabuh 8 kareta nu kaserang berangkat beuki lila beuki tarik da kareta api kilat. Dina kareta maranehna ting lalenggut reup sare teu kanyahoan deui lesna nepi ka pelebah mana maranehna rek aringeteunna teh. Reyem-reyem semu alum mesum cahya bulan remeng-remeng surem lir nu prihatin milu sedih kanu aya di pulo nu matak pika keungeun. Harita geus tabuh 8 peuting jatnika mapalirkeun pikir nu pinuh ku kana langsaan. Gerak kulem ulah seueur teuing ngalamun eta geuning salira tos ngayakas. Akibat seueur teuing teu kulem jatnika neuteup ka Herni nu saukur remeng-remeng kacaangan ku seuneu durukan. Jatnika diukna di lawang bari nyangigirkeun kai sagede leungeun. Maksudna itung-itung pakarang bisi aya oray atawa sato-sato galak sejena. Abdi teh Kang wengi ieu ngaraos keung-keung teuing benten ti wengi-wengi nu kalangkung. Paraosan surser tepuguh Neng Herni nyarita bari ngadeukeutan leungeunna numpang kana lahunan jatnika. Oh ulah seueur emutan her sing tenang wae tong keung engkang belapati pilih aya itu ieu mah ragamang leungeun jatnika kana punduk Herni nada sehat hatenya jeung cinta asmara pagalo dina batina. Duka abdi teh ngaraos ting sareblak hate
buah-buah ibu di Bandung teu damang atanapi kalaleban jalaran abdi teu dongkap wae atanapi kengeng wartos kapal kerem di tengah lautan. Neng Herni bari dumareda cipanona tingkar celak kasorot ku nyana senedurukan katarana ting borelak. Gelis buah hate engkang sing tenang tekengeng seueur ngemut-ngemut tuang ibu nu di Bandung sing hawatos kana salira ku anjeun kumaha upami kaparengkeun teu damang mangkaning aya di gunung di tengah laut tebih ka ditu ka dieu tada teuing bakal langkung sesahna geura kulem bae anggur her mangga kulemna dina lahunan engkang jatnika dedeh gegetna leuwih-leuwih tina ngarasakeun pada sanasib jeung nu jadi buah hatena. Kang, nah engkang moal kulem? Herni nanya cengkat tuluy tanggah neuteup beungeut jatnika. Oh, tangtos engkang oge bade mondok nanging engke panderi. Dug Herni ti payun kulem tah di dieu dina lahunan engkang kituna teh bari tuluy sina sare dina lahunan. Mal ngaraos abot atanapi kesel upami ku abdi di boboan. Herni nanya heula bari neuteup semula yu teup ku jatnika ditetep heula kulit pipi Herni nungan saukur diulasan sarerang kawung atawa hate barang bang kawung dibelem dijieun pupur tapi nyacas katinggalna tambah leuwih gelisna bibir nu semu beureum sanajan teu dilipen setip tapi matak uruy katempona. Teu kaampeuh hate jatnika ngarasakeun debaran asmara nu ting sareblak Herni ditanggeuy angkeutna diangkat sarta merean saeutik ge henteu nolak Herni pepeureuman pikeun ka jatnika mah teu pisan arek baha sumawana nolak sabab nu geus ngabela patina. Her sora jatnika bari teu talangke angkeut nu geulis ditarik ka luhur disakalikeun atuh nepi ka tinggal sora nu rumenghap tina geteran rasa birahina masing-masing. Teu lila Herni geus sare dina lahunan jatnika. Herni engke oge tunduh jatnika lap sare bari ngeluk teu ngagoler tapi katarana pules pisan. Kocapkeun pamiarsa ayeuna lalakon anda jeung ondi teu kacaturkeun harita keur nyewa parahu jeung keur di tengah lautanana kocapkeun dina ieu carios geus bisa nepi ka pulo Gunung Rakata teh. Di sok hanjat tah ieu Gunung Rakata teh di anda buru-buru ngajak ka darat. Di dieu Kang bari jeleng duana ngajeleng ka darat reketek parahu layarna ditarian kana hiji pancuh. Lah geuning pika keungeun Kang Gunung Rakata teh sadarieun abdi mah ondi mani bibiri gidigan saha nu teu keung nempo gunung nu ngabeleg-beg hideung ayana di tengah laut. Lah nah borangan teuing di moal ayana naon hayu urang ka jero susuganan we atuh aya di dieu anda ngajakan ka jero leuweung. Jigana moal aya Kang tong waka ka jero leuweung bisa aya sasatoan galalak ondi ragu-ragu dumeh sieuneun. Moal nah ada urang teu niat neangan sasatoan galak rek neangan Herni sugan aya di dieu sugan teu mustahil kabantingkeun ombak keur angin topan terus ka dieu kabantingkeunana aya milik urang anda bari ngecrek-ngecrekkeun bensin rek nyieun oncor. Neangan regang nu garing di ngadah teu poek teuing geura urang nyieun obor. Sok atuh kecrekeun deui bensin Kang hararese neangan regang oge ari poek mah teh kadinya. Sok jeung akang mulunganana di bari kecrek dihurungkeun deui bensina tapi teu kaur hurung lantaran gede angin. Sanggeus kumpul regang-regang nu garing gancang diduruk atuh geura hurung bisanya angan meusan teu poekeun teuing. Di jiga tapak jelema ieu sahanya poa-poa nu diteangan ku urang anda barang breh nepot tapak jelema nu ledug dina taneuh keusik manehna ngarenjag aya atoh aya kaget. Wah boa-boa tapak sasatoan Kang kapan di dieu mah pulo kosong tembal adina nyamperkeun. Sidik tepak jelema tuh tepak sukuna
piraku ari tapak awul onaman gede kieu temal anda bari nyidik-nyidik tapak nu aya dina taneuh. Tapi bener ieu mah Kang, tapak jelema tembal adina bari gek cingogo nyidikeun tapak. Nya nu matak ceuk Kakang ge hayu urang susul-susul ka jero da moal jauh jigana paling-paling di dinya tah anda nunjuk ka tonggoh bari ngajak ondi. Yu atuh Kang ke ulah tebih-tebih abi sieun ondi meuni montel-montel wae kalanceukna bakat ku sieunun. Ieu mah ondi aya kuborangan ngeplek jawer ngandar jangjang miuni hayam kabiri kumeok ngemeh dipacok lalaki eueuh kawani anda keheuleun ka adina dumeh borangan mere leutik hate batur. Atuh da sieun abi mah Kang tembal ondi bari muntangan cangkeng lanceukna tah ka dieu di tah geuning urut durukan lah geuning ruhaye keneh ari diguarkeun mah di beki tambah gade harapan yen aya jelema di ieu gunung sabab aya ciri-ciri tapak suku jeung durukan. Nyawenya pasti aya jelema ieu mah Kang. Ulah tarik teuing ngomongna bisi ieu durukan teh bogana jelema-jelema jahat biasana mah bajak-bajak laut nu nyarumput di dieu. Naon ari bajak laut teh Kang? Kudu diterangkeun wae ieu mah ari bajak laut teh penjahat-penjahat laut begal mun di leuweung mah. Jawab anda bari rurat teret ngenca ngatuhu. Tuh di tuh itu tuh saung leutik anda bari ngaharewos. Nya we Kang hayu urang intip tembal ondi. Duanana ngadeukeutan saung geus nepi kalawang saung oncorna diseungeut deui breh teh ka tembong keur sarare. Tah geuning sarare ke saha ieu awewena? Tetela di Neng Herni anda ngaharewos alkot babari kieu nya pamirsa ieu ceritana bisa juga jauh we cenah menakan abong dongeng painten ieu mah nya keun we lah urang bacakeun we cenah ieu mah nya. Laras we Kang ari lalakina sahanya teuing atuh teu wawuh tembalna bari ngahulang bangun mikir. Di ayeuna urang paling hernina keun lalakina tong sina nyaring omong anda bari ngaharewos meninggaingkeun sakalian bawa lalakina ge karunya tembal adina ngaharewos deui. Ulah ieu teh kabogohna moal salah deui sok ngagugu ka Akang bisi aya jelema jahat bawa ieu ge jelema jahat. Kumaha Kang gotong wae kitu tanya adina. Sok atuh kade bisi nyaring hati-hati nya. Mangga Kang atuh buru-buru adina tuluy nyakal suku Herni lalaunan lanceukna lebah sirahna. Dina tengah-tengah peting nu semu alum reyem-reyem cahya bulan katutupan mega angin leutik ngahiliwir nembus kulit karasana nyelecep tiris perbawah hawa gunung Rakata. Herni jeung Jatnika sare tali brakawan tu cape sapopoe tas asruk-asrukan neangan kadaharan kaya ning buah cecendet nu arasak atawa leunca manuk anu harideung rasana amis. Jabati eta ngalam manuk dipencit dibeuleum dina durukan anu ruhai. Teu karasa Herni regeyeng dipangku kuduaan ku anda jeung ondi adi lanceuk bubuhan ati-ati pisan mangkuna nepi ka henteu karasaeun. Hati-hati di kade ulah nepikeun ka nyaring bahaya bisi ngagoak bakat kulawaseun engke kadengeun ku lalakina nu sare mangkaning moal salah eta teh bajak laut sok loba baladna ceuk anda harewosan. Waktosna kabujang see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.